Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayo urang ngalajengkeun deui hanca darasan urang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaifa kumaha yuhafidhu ngaraksa saha tilmidu murid ala adawatihi kana pirang-pirang parabotna tilmid. Yajibu wajib naon ayu hafidho yen ngaraksa saha tilmidu murid ala adawatihi kana pirang-pirang parabotna tilmid. Bi ayu ratibahaku yen ngaberesan tilmid kana adawat jami'an barina sakabehna pi mahalliha dina tempatna adawat kaila tatagoyaro supaya henteu robah ieu adawat au tadi atawa leungit ieu adawat au tatawasakho atawa kotor adawat wa idalam yuratibha sareng di mana-mana henteu ngaberesan ieu si tilmid kana adawat fala buddha mangka misti naon ayat abayen capek ieu tilmid ida aroda di mana-mana ngamaksud tilmid syai'an kana hiji perkara minha tina itu adawat wayadhaba sareng indit ieu wayadhaba sareng leungit alaihi ka tilmid naon al waktu pitaptishi dina mariksa wayam bagi sareng peryogi lahu ka tilmid naon ayu ghalifa yen mungkusan ieu tilmid kutubahu kana pirang-pirang kitabna tilmid wadapatirohu sareng kana pirang-pirang buku tulisna tilmid hatta la tatamazaqo sahingga henteu soek ieu kutub aw tatawasakho atawa kotor ieu kutub wal yahdar sareng kudu ngajauhan ieu tilmid ayal hasakana yen ngaletakan ieu tilmid asobiahu kana pirang-pirang ramona tilmid idza aroda di mana-mana ngamaksud tilmid ayu qalliba kana yen ngabulak-balik tilmid awraqo kutubihi kana pirang-pirang kertasna pirang-pirang buku tilmid wadapatirihi sareng pirang-pirang buku tulisna tilmid faina zalika mangka sayaktosna itu ayal hasa adatun qabihatun eta adat anu goreng mukhalifatun eta anu nyulayaan lil adabi kana adab wa mudirratun sareng anu ngabahayakeun bisi hati kana kasehatan wa yalzamu sareng misti atilmida kam murid aidon deui naon ayu hafidho yen ngaraksa ieu tilmid ala mirsamihi kana patlotna tilmid hatta layaskuto sehingga henteu ragrag ieu mirsam payan kasiro tuluy peupeus ieu mirsam wa idza aroda sareng di mana-mana ngamaksud ieu tilmid aya sunnahu kana nyeuketan tilmid kana mirsam pala ya sunnahu mangka ulah nyeuketan tilmid kana mirsam bil maq'adi dina bangku awil qaati atawa di ruangan aw bi ghilafi daftarihi atawa dina bungkus buku tulisna tilmid wa kitabihi sareng kitabna tilmid walakin tatapina yastamila make ieu tilmid bil almi kelamata kana tempat patlot awil mibrota atawa tempat asahan wal yahdar sareng kudu ngajauhan ieu tilmid aya muso kana yen ngenyotan tilmid al qalama kana pulpen bisa pataihi kudua biwirna tilmid awayam saha atawa ngahapus tilmid kitabatahu kana tulisan tilmid birikihi ku ciduhna tilmid walakin tatapina bil mimsahati ku penghapus aw yunasyifa atawa ngagaringkeun ieu tilmid al hibro kana tinta bisaubihi ku bajuna tilmid bal yastamila balik tamake ieu tilmid al minsyafata kana kain